Tian ngarasa regrek kajahatana teu kanyahoan ku Warni. Keun bae anjeun balik, anu penting aki-aki ayeuna geus gelo, moal aya deui anu ngabela anjeun, masih loba waktu jeung kasempetan kaharep napikeun nyingkirkeun anjeun. Warni ngareret ka Tian, "Mang, saurna Dewan Direksi tos milih salira janten pamimpin Nata Prawira Grup kangge ngagentos abdi anu teu aya." Tian seri, lantaran mustahil perusahaan bisa jalan tanpa ayana pimpinan, kuring memang dipilih pikeun ngagantikeun anjeun. Warni ungguk terus nyarita deui, "Sae, hatur nuhun salira tiasa nyandak kaputusan sacara tepat sareng cepet, ayeuna abdi sumping, keresa masih keun deui ka pamimpinan ka abdi." Tian ngareret ka sararea, prasana mimiti tagiwur, asa berat pikeun masrah keun ka pamimpinan anu karek memenitan dijabat ku dirina, malah acan diuk-diuk acan dina kursi CEO Nata Prawira Grup. Koplok, mana loba wartawan deui, jeung deui aya si Udin teu gampang pikeun dilawan, di Bandung pangaruhna gede, Warni disalametkeun ku dirina. Lamun kapamimpinan teu dipasrahkeun ayeuna, si Udin pasti moal tarima, sapertina keur samentara kuring memang kudu mundur heula. Tian ungguk, anjeun teu kudu hariwang, pamimpin Nata Prawira Grup memang anjeun, kuring ukur wakil, ngabantu anjeun dina kondisi kawas kieu, ayeuna anjeun datang, geus tangtu kuring bakal masrahkeun kapamimpinan ka anjeun deui. Tian ngaktifkeun mikrofon di harepenna, lantaran Warni geus datang, kapamimpinan Nata Prawira Grup balik deui ka Warni, ieu memang anu dipiharep ku sararea. Pemegang saham atawa investor geus teu perlu hariwang deui. Ondangan KB keprok, Warni manggut ka sararea terus nyekelan mikrofon. "Hatur nuhun, salira sadayana tos kersa sumping ka konferensi pers anu digelar ku Nata Prawira Grup, ieu panutup konferensi pers danget ieu, kumargi saterasna, abdi seja mimpin rapat Dewan Direksi. Ka para Dewan Direksi, seueur hal anu priyogi dijelaskeun ku abdi salami abdi teu aya, ka awak media, nyuhungkeun dihapunten, konferensi pers dibubarkeun, hatur nuhun." Reporter geus menang beritana, Warni geus balik ka Bandung dina kaayan salamet, kapamimpinan Nata Prawira Grup oge teh jadi dialikeun ka nu sejen, ku kituna sararea buburu ngabebenah peralatana sewang-sewangan terus kalaluar ninggalkeun ruangan sacara tertib. Tian jeung Henry siliraret, duanana ngarasa hariwang, naon anu rek diomongkeun ku Warni dina rapat dewan, lamun ukur rapat direksi rutin. Naha teu menta satiap direksi pikeun mere laporana sacara pribadi, pan sarua wae, teu kudu ngariung deui. Tapi lamun anu ditepikeun ngeunaan pangalamana di Jepang sarta Warni nyaho saha anu geus nyilaka keuna, eta bahaya, bisa-bisa kabeh kabusukana bakal dibongkar di harapan para direksi. Tian nanya ka Warni, "Jadi rek diteruskeun kana rapat, masalah naon?" Warni ungguk, "Seueur hal anu kedah dikonfirmasi ku abdi, salira teu kedah hariwang." Tian ungguk gembar, saenggeus kabeh awak media sarta ondangan kalaluar, di aula karinyesa para Dewan Direksi jeung Udin anu diuk sorangan dina kursi ondangan VIP. Tian ngareret ka Udin, "Pak Udin, kumargi Warni bade mimpin rapat perusahaan, saena salira oge kaluar, hapunten." Tapi buburu ditempas ku Warni, "Sawios mang, data aya Rusiah penting nanaon." Tian kolohok, jajantungna mimiti dak dikduk teu puguh rasa, sabab tara biasana, sakumaha teu pentingna rapat Dewan Direksi, jelema luar mah tetep tara menang miluan. Saterusna tina panto harap, 40 jelema marake jas sarua hideng asup, kabeh direksi ngarenjak nempona, Tian nyorowok. "Saha aranjen, saha anu mijinan asup?" Henry oge reuas. "Ieu aula perusahaan, teu bisa sangeunahna asup tanpa izin, kaluar, atawa kuring kapaksa rek nelepon pihak keamanan." Udin seri, "Ieu jelema-jelema kuring, naha teu menang asup ka dieu." "Naon maksudna, salira teu aya hak ngalebetkeun jalmi luar ka dieu?" Tian kerung. Udin seri deui, pikeun ngajaga Warni. Warni karek datang ka Nata Prawira Grup, lamun eueuh anu ngajaga sok sieun Warni diintimidasi. Tian ngareret ka Warni ku tetepan teu suka, "Warni, ieu aula, tempat keur ngabahas masalah pagawean, naha kudu dihadiran ku jelema luar, lamun kanyawan ku batur, bakal ngaruksak citra Nata Prawira Grup, buru usir." "Abdi pamimpina, abdi ngawidian," tembal Warni. Tian teu nyangka Warni langsung nyarita kitu. "Sanajan anjeun pamimpin, anjeun teu bisa sangeunahna ngalanggar aturan intern perusahaan, Dewan Direksi bisa maksa anjeun turun tina kapamimpinan ayeuna keneh." Warni seri, "Ngalungsurkeun abdi, pas abdi diangkat ku Aki, abdi kagungan 100% hak suara Dewan Direksi. Salami abdi ngadamel kaputusan, teu aya anu tiasa ngabantah, abdi tiasa mecat saha wae anu nentang kana kaputusan abdi." Tian molotot, "Warni, ulah kaleuwihi, ulah dikira kuring teu ngarti kana aturan perusahaan, kuring nyaho watesan anjeun di Nata Prawira Grup, sawaktu anjeun diangkat jadi patriak ku Aki geus pikun, geus aya tanda-tanda Alzheimer, lamun henteu, mustahil mikeun kapamimpinan ka anjeun, ukur saurang awewe anu eueuh hak nanaon sabagai pawaris kulawarga." Henry oge nambahkeun, "Alzheimer lain panyakit flu anu bakal langsung karasa, geus aya tanda-tanda ti samemehna,
pas nunjuk Anjen jadi patriak, pasti pikiran kerta fokus, dilakukan tanpa diskusi heula jeung pihak sejen. Tian nyarita deui, kuring rek ngajukeun banding ka pengadilan, pikeun nolak sagala kaputusana sawaktu nunjuk Anjen harita, ayeuna balikeun kabeh hak sora ka dewan direksi. Warni jebi, mamang bade naik banding ka pengadilan, abdi oge aya dugikeun ka departemen kehakiman, abdi ngabantun saksi koncina. Warni ngararet ka Udin, Kang, saterasna manggala jengkeun ku salira. Udin umbek bari ngararet ka jelema anu marake jas hideng. Bawa asup, dua orang manggut keluar terus asup deui bari mawa saurang lalaki Jepang anu diborgol. Tian jeung Henry kolohok, sabab wawu ka lalaki anu dibawa asup dina kaayaan diborgol leungena, nyaeta Kinsaki Hashimoto, wakil ketua Nippon Steel Jepang. Suku Tian jeung Henry ngadadak leles, duanana sadar geus katohian, tenyang ka Udin lain saukur mawa balik Warni, tapi oge mawa Kinsaki. Rencana pembunuhan ka Warni memang hasil rekayasa Tian, Henry jeung Kinsaki, demi bisa ngarebut Nata Prawira Group ti Warni. Kinsaki katarik ngadukung rencana jahat Tian jeung Henry pikeun ngamuluskeun kerjasama antara Nippon Steel jeung Nata Prawira Group, sabab lamun sukses, dirina bakal menang pujian ti Shinka Watanabe jeung bakal menang persenan ti dituti diu keur kauntungan pribadina. Ratusan juta dolar atawa satara jeung 10% saham, geus cukup pikeun Kinsaki kabita ngalakukeun sagala cara sanajan resikona gede. Saacan Kinsaki datang, andalan Tian jeung Henry ukur Kinsaki, salila Kinsaki teu loba omong. Kalakuana tetep aman, moal aya anu nganyawankeun, tapi tengang ka ayeuna Kinsaki dihadirkan di dieu bari ka aya ana geus diborgol, pasti Kinsaki geus ngabocorkeun rusiahna ka Warni jeung ka Udin. Anggota direksi anu wawuh ka Kinsaki nanya, jelema ieu Kinsaki Hashimoto, wakil ketua Nippon Steel Pan, Warni, naha anjeun mawa Pak Kinsaki ka Bandung bari ka ayan diborgol. Kuring anu newak, anjeun ka beuratan, tembal Udin. Direksi anu nyarita kolohok, dirina ukur pemegang saham bari teu gede, buburu gogodek. Lain kabeuratan, tapi kuring teu ngarti, aya naon? Beungeut Tian geus jibruk ku Kesang, sababaraha kali disusut tapi Kesang bijil deui, Henry malah geus poe keun, teu nyaho naon anu kudu diucapkeun atawa anu dipikirkeun, saolah kabehanana geus buntu. Udin ngalengka ka Kinsaki, Kinsaki, coba jelaskeun ka sararea, kunaon pangna anjeun dibawa ku kuring ka dieu. Kinsaki ngedek-dek, buburu nyarita, Pak Udin, kuring kapaksa nyilakakeun Warni lantaran parentah, anu jadi dalangna Tian jeung Henry, rek ngaloloskeun kerjasama pikeun nguntungkeun pihak Nippon Steel, sakaligus ngajangjian ka kuring rek mere persenan gede, kuring anu geus nyiptakeun kacilakaan, anu ngakibatkeun 3 nyawa ngalayang. Para direksi KB molohok ngadengena, KB tenyang kacilakana Warni di Jepang mangrupakeun hasil kajahatan Tian jeung Henry. Beungeut Tian langsung pias, Kinsaki, anjeun bohong, kuring keur di Amerika pas kajadian, Henry oge keur di Bandung, Warni alo kuring. Piraku kuring tega nyilakakeun alo sorangan, anjeun anu ngalakukeunna, kunaon bet mitnah kuring, naon niat anjeun. Henry oge nyarita, sorana ngageter, bener, Kinsaki, anjeun datang ka Nata Prawira Group pikeun ngoceh hal anu teu asup akal, anjeun bisa dituntut lantaran pencemaran nama baik. Kinsaki kekerot ambek, kuring geus dikusukeun ku aranjeun, anjeun masih rek mungkir. Kinsaki ngararet ka Udin, Pak Udin, buka borgol kuring, kuring boga buktina dina ponsel. Udin buburu muka borgol Kinsaki. Kinsaki ngodok sakuna ngaluarkan ponselna terus neangan rekaman obrolan antara dirina jeung Henry. Kabeh, dengeken, iya obrolan kuring jeung Henry sawaktu marentah keun kuring pikeun nyilakakeun Warni. Saenggeus kitu Kinsaki ngaklik tombol play, sorana difulkeun, dina telepon sora Henry kadenge. Pak Kinsaki, Warni indit ke Jepang isukan, anjeun geus ngatur kabehanana sasuai rencana, anjeun kudu bisa ngajieun Warni teu bisa balik deui ka Bandung. Kadenge sora Kinsaki nembalan, teu masalah. KB geus disiapkan sesuai parentah, anjeun, kuring bakal ngalakukeun tanpa ninggalkeun tapak, anjeun teu perlu hariwang bakal kanyahoan. Kadenge deui sora Henry, alus, saenggeus Warni paeh, kuring bakal ngajieun konsensi kerjasama, anjeun oge bakal narima persenan secara pribadi ti kuring, kuring janji kerjasama kuring bakal leuwih nguntungkeun keur Nippon Steel daripada anu ditawarkeun ku Warni. Kadenge Kinsaki nyakakak, bejaan Bapak anjeun, Tian, kuring bakal nganggeskeun tugas ieu kalawan hati-hati, dijamin Warni moal bisa keluar deui ti Jepang. Henry ngajawab, oke, kuring nungguan beja saterusna ti anjeun. Tian langsung pias, curugna nunjuk ka Kinsaki bari nyarekan. Dasar koplok, anjeun bener-bener teu bisa dipercaya, eueuh ka wani nying harapan masalahna sorangan, wani ngarekam obrolan sarupa kitu, dasar bangsat. Kinsaki oge muncereng, Tian, status kuring leuwih luhur ti anjeun, kuring wakil ketua Nippon Steel. Salah sahiji jelema anu dipika hormat di Jepang, ayeuna kudu ngalaman nasib kieu lantaran diseret ku aranjeun, tanpa anjeun, kuring moal kieu. Henry langsung deku harapan Udin, terus cerik. Pak Udin, KB ide baba, kuring ukur ka babawa, hampura kuring.
Tian jeung Kinsaki nepi ka bengong nempo Henry anu langsung deku bari mentah hampura ka Udin. Tian tenyang ka Henry bakal hianat sarta ngaku yen kabeh direncanakeun ku Tian. Tian kekerot ngarasa ambek ka Henry, hatena ngagerentes. Memang geus moal bisa mungkir deui. Wajar Henry kasiunan, ayeuna geus nyampak 40 jelema marake baju hideng anak buahna si Udin pikeun nyerek, pamohalan bisa ngalawan. Tian oge akhirna deku, langsung ceri bari nyarita. Pak Udin, memang kuring anu ngarencanakeun, Henry ukur kababawa ku kuring sabage panghubung ka Kinsaki, lamun anjeun rek ngahukum, hukum kuring, ulah ngahukum Henry. Eueuh anu teu salah, anjeun tiluan saruana, tembal Udin. Tapi kuring teu nyaho sanksi anu berlaku di kulawarga Nataprawira atawa di Nataprawira grup lamun aya jelema anu tega hayang maehan patriak na sorangan. Kukituna, kuring rek ngahadirkeun pasoni Nataprawira pikeun ngajieun kaputusan. Udin ngararet kana panto, mangga kalebet pasoni. Karma ku kadatangan Kinsaki ge Henry jeung Tian geus teu bisa mungkir. Ayeuna Udin ngahadirkeun Sony ongko, beuki weh awakna ngadarek deksieun, Tian ngagerentes. Bapa pan geus demensia, teu bisa ngontrol kokotorna sorangan. Jeung deui masih dirawat di rumah sakit. Nah ku si Udin bet dibawa ka dieu, nah geus dicagerkeun ku ubar ajaibna, cilaka. Sony ngalengka ka jero di baturan ku Boyo. Sony katempona sehat, lempangna tatak teu kaciri kawas jelema anu keuna ku Alzheimer. Tian jeung Henry silih reret bingung. Duanana teu ngarti kunaon Sony anu masih di rumah sakit, ngising jeung kieu dina calana tapi bisa jak-jak deui sarta datang ka dieu. Sony ngalengka ngaliwatan tengah aula bari mencrong ka Tian jeung Henry anu masih deku. Koplok, disangka kumarane bakal babari nyilakakeun kuring, bakal babari maehan warni, dasar sato. Tian buburu ngorondang ka Sony nyekelan sukuna, "Pa, abdi lepat, paehan abdi memang jahat, hapunten pa." Sony nyentak ambek, ngahampura, masih boga banget pikeun mentah hampura, kajahatan anjeun lain hampuran. Tian ceri ngagenggeik, abdi memang lepat, tapi abdi kapaksa. Sony nyabok pipi Tian, dasar koplok, masih nyarita kapaksa. Tian buburu ngajelaskeun, emutku bapa, abdi putra pameget, dina aturan kulawarga, kedahna abdi anu dipasrahan patriak ku salira, tapi nah salira masih keun kawarni, abdi kapaksa, kumargi bapa tos ngalanggar adat di kulawarga. Sony nampiling deui Tian, kurang ajar, aturan kulawarga dijadikan alasan. Sangenahna nyalakeun kuring asa aing pangbenerna sorangan, lamun teu ditulungan ku Paudin, kuring geus cilaka lantaran diracun ku anjeun, warni oge pasti pae lantaran dicilaka keun ku anjeun, dikira kalakuan anjeun bisa dibenerkeun. Henry nyarita, "Ki, abdi mung kacacandak ku bapa, anjeunna anu miwarang abdi supados ngatur rencana sareng Kinsaki, abdi incu aki, salira kedah ngahapunten abdi." Tian nunjuk banget Henry, kurang ajar, dina kayan kieu masih rek nyalakeun bapa, anjeun hayang salamet sorangan. Sony gogodek, aranjeun duaan ukur runtah di kulawarga Nataprawira, teu kudu silih salakeun, aranjeun saruana, aya hukum kulawarga anu berlaku keur aranjeun. Sony ngararet ka Boyo, "Boyo, anjeun geus lila milu ka kuring, tangtuna inget kana aturan di kulawarga Nataprawira, naon hukumana pikeun jelema anu hianat ka kulawarga." Boyo ungguk, saha wae anu niat ngabunuh patriak, kedah dibunuh deui. Henry langsung leles ngadengena, "Ki, ayeuna zaman modern, salira masih bade nerapkeun hukum feodal, teu aya anu kagungan hak maehan, sadayana kedah diputuskeun ku pengadilan sasuai sareng hukum nagara." Tian oge nyarita, upami salira teu keresa ngahapunten, kintun abdi ka polisi, teu paduli sabaraha taun abdi bakal dihukum, sawios pengadilan anu nangtoskeun, abdi pasti nampi. Tian nyaho, hukum nagara bakal leuwih enteng, moal nepikeun ka dihukum mati, komo anu ngalakukeunna Kinsaki, kawarga negaraan Jepang. Lain langsung ku leungena sorangan, jeung kajadiana oge di nagara sejen, komo lamun Tian wani ngajamin merekompensasi ka tilu kulawarga korban, hukumana pasti bakal dikurangi, atawa malah bisa bebas lamun pihak kulawarga korban tenungtut, daek mereskeun masalahna sacara kakulawargaan. Sony oge lain teu ngarti kana hukum, ayeuna memang lain zaman feodal, lamun Tian jeung Henry dipaehan, justru dirina anu bakal kajiret ku hukum, mustahil maehan Tian jeung Henry bari disaksian ku jelema loba, komo deui duanana masih darah dagingna. Sa anu tega maehan anak jeung incu sorangan, sok sanajan kasalahana leuwih jahat tibatan iblis. Gampang pikeun masrakeun Tian jeung Henry ka polisi, tapi naha saenggeus kitu duanana bakal kapok, buburu Sony malik ka Udin bari ngabongkokeun awakna. "Pa Udin, salira anu tos nyalametkeun nyawa abdi sareng incu abdi, hukum di kulawarga Nataprawira memang sapertos anu disebatkeun ku Boyo nembe, nyobi maehan patriak hukumana kedah dipaehan, ayeuna kumaha numutkeun salira." Tian ceri nyekelan suku Udin, "Pa, pasrakeun abdi ka polisi." Henry oge ceri, "Pa Udin, salira teu kedah micuunan waktos nangani masalah ieu ku nyalira, aya hukum anu berlaku di nagara orang, pasrakeun abdi ka polisi." Henry oge nyaho, sanajan di penjara oge lain hal anu alus, tapi paling henteu,
nyawana masih bisa salamet, tenepi ka dipaehan, komo penjara zaman ayeuna bisa diatur, asal mampu mayar, bisa pesen layanan istimewa, ruangan anu merenah sarta dingenah-ngenah, fasilitasna oge bisa dikumplitan kawas kamar pribadi. Udin Sri terus ngararet ka Warni, "Warni, kumaha ceuk anjeun?" Warni oge bingung, cecep sakaligus karunya, hatena oge teu merean lamun saupama Tian jeung Henry kudu dihukum paeh nuturkeun aturan hukum kulawargana, di lain-lain oge masih dulur, Tian mamangna, Henry Kapiadi, masih kaiket ku hubungan darah, lamun ngarakrakeun hukuman anu telenges, sok sieun malah bakal nambahan kasedih akina. Warni nyaho pisan kana sifat Sony, sanajan keras tapi hate letikna mah ka sararea oge saruanya Warni memang cecep kana kalakuan Tian jeung Henry, tapi henta ari ka jelemana mah, jadi mustahil kudu mere hukuman paeh. Warni ngararet ka Udin, "Kang, sanaos duanana lepat, duanana masih dulur abdi, masih katurunan ti kulawarga Nataprawira, ulah dugikeun ka diparaihan." Tian, Henry jeung Sony regrak ngadengena, jelas omongan Warni sacara teu langsung geus ngahampura kana kasalahan Tian jeung Henry. Awalna Sony sieun Warni marentakeun Udin pikeun maehan Tian jeung Henry, tapi di harapan Udin, Sony oge embung ka ciri ngabela jelema salah, jadi masrakeun hukuman eta ka Warni. Ayeuna geus kadenge ku sararea, Warni teu hayang maehan Tian jeung Henry. Tian ngorondang ka harapan Warni bari tungkul, "Warni, nuhun kana kamuliaan hate anjeun." Henry oge sarua, deku gigiran bapana, "Warni, nuhun kana kabageran anjeun." Udin Sri, lantaran Warni geus ngucapkeun moal maehan anjeun, lain hartina anjeun bisa bebas, kuring tetep bakal mere hukuman anu satimpal sangkan aranjeun kapok. Tian buburu nyarita, abdi sareng Henry bakal masrakeun diri ka polisi, keun pengadilan anu mutuskeun hukuman kangge kuring duaan. Henry ungguk, "Leres pa, abdi siap ngajalanan hukum nagara kangge nebus kalepatan abdi." Udin jebi, pikiran anjeun duaan memang pinuh ku tipu muslihat, asaku ngararana hayang diadili makek hukum negara. Tian buburu nyarita, pasal anu dilanggar ku abdi abot, minimal 10 tahun penjara, nah numutkeun salira hukuman sakitu masih kirang. Udin ungguk, teu kudu make jalur hukum, Sony kerung, terus nanya ka Udin. "Naon maksad salira pa, Udin Sri, hukuman penjara ukur samentara, sakaluarna ti penjara teu mustahil maranehna masih bisa ngabahayakeun nyawa Warni, kuring memang moal maehan, tapi Warni oge kudu ngarasa tenang." Tian nanya, "Gembar, janten naon hukuman anu pantes kangge abdi?" Udin ungguk, "Kuring rek micen aranjeun duaan ka tempat anu jauh, sangkan anjeun teu bisa balik deui ka Bandung pikeun ngusik katenangan Warni jeung kulawarga Nataprawira." Tian jeung Henry langsung ngabirigidik, jadi inget kana nasib Atang jeung Barena anu geus dipicen ku Udin ka Amung nepi ka kiwari duanana acan baralik, acan kabejakeun deui, naha duanana masih harirup keneh atawa geus paraeh. Henry langsung ngahing cerik, "Pa Udin, pasrahkeun kuring ka polisi, kuring teu hayang dipicen ka Papua." Udin jebi, "Saha anu rek micen anjeun ka Papua, aya lokasi sejen anu leuwih pantes keur aranjeun." Udin ngararet kana panto, "Mang Isak, asup." Isak buburu asup terus manggut ka Udin. "Juragan, naon parentah salira, anjeun pan kungsi investasi tambang berlian di Afrika, masih keneh?" Udin nanya. "Sumuhun gan, di Sierra Leone," tembal Isak, "kumaha lingkunganna di ditu?" Udin nanya deui. Isak Sri, "Ayana di Afrika Barat, negara paling miskin sareng paling terbelakang di dunia. Salira tangtos tiasa ngabayangkeunna, lokasina gersang, suhu wengi 15 derajat Celcius upami siang tiasa dugi ka 40 derajat Celcius, lembab, suwer rengit, sagala jenis panyakit menular janten wabah anu tos dianggap biasa, upami teu aya tambang berlian di dinya, moal aya jalmi anu kersa netep." Tian jeung Henry langsung ngadarek deksieun, Udin Sri, terus nanya deui ka Isak. "Hartina cocok keur micen jelemanya Mang?" Udin nunjuk ka Tian jeung Henry. "Mang, bawa duanana ka Sierra Leone, atur penerbangan apoe ieu keneh, antep sina arindit ka walungan ngahiji jeung pribumi di ditu pikeun neangan berlian, cukup bere dahar jeung tempat cicing, tapi ulah digajih." Isak ungguk, "Siap juragan, aya pesen anu sanesna deui." Udin ngahuleng sakeudeng terus nyarita deui, dahar jeung tempat cicingna saruakeun jeung pagawe pribumi sejena, salila 20 tahun teu menang aya pre, lamun saupama hayang pre atawa teu bisa digawe lantaran gering, tambahkeun kana masa hukuman, jadi tina 20 tahun bisa leuwih, saenggeus masa hukumanna beyak, menang balik ka Indonesia, tapi teu menang nincakeun deui sukuna di Bandung. Tian jeung Henry langsung leles ngadengena, Tian cerih nepi ka nyuuh kana Ubin. "Pa Udin, ulah telenges, kuring nyaho kumaha kaayan di Sierra Leone, kuring bisa paeh akibat malaria jeung disentri, leuwih hade tembak sirah kuring langsung ayuna keneh." Isak Sri, "Tian, anjeun teu kudu hariwang, sanajan miskin jeung terbelakang, tapi loba pengusaha Indonesia anu jadi investor, hak karyawan diperhatikan ka asup kasehatana, aya dokter khusus pikeun ngubaran anu gering, stok ubar oge cukup, anjeun moal nepi ka paeh." Henry ngalengis, "Kuring teu hayang ka Afrika,
pasrah keun kuring ka polisi, leuwih hade kuring di penjara saumur hirup di diu. Tian ungguk, enya Pa Udin, pasrah keun kuring ka polisi. Udin jebi, anjen eueuh pikeun milih jenis hukuman, anjen embung paeh, tapi embung dihukum ku cara sejen, lamun anjen masih tetarima, kapaksa kuring rek ngajadikeun anjen duaan jadi parap anjing, ngarti? Udin ngararet ka Ishak, Mang, bawa duanana ayuna keneh, lamun coba-coba ngalawan, pengkoran sukuna. Ishak langsung nyanggupan, manggagan, abdi bade nyiapkan pesawat kangge nyandak tian sareng Henry ka Sierra Leone, di ditu bakal aya anu ngajagi salami 24 jam, moal dipasihan celah kangge pikaburen. Udin ungguk sugema, terus nunjuk Kinsaki, bawa Kinsaki sakalian. Tur Kinsaki langsung nyorot-kot ngabayangkan hukuman anu bakal katarimana ti Udin. Pa Udin, kuring ukur diparentah, tian jeung Henry dalangna, ulah ngirim kuring ka Sierra Leone, lepaskeun kuring. Udin jebi, anjen memang lain dalangna, tapi kalakuan anjen sarua wae, sifat jahat dina diri anjen kudu dilengitkeun ngara kapok. Udin ngararet ka Ishak deui, saruakeun hukumanna jeung tian sarta Henry. Manggagan, Ishak ungguk, Udin ngararet ka Sony. Kumaha Pa Sony, salira ngaraos sugemaku hukuman abdi. Sony anu memang geus kahel lantaran dirina geus diracun ku anakna sorangan jelas teu kabeuratan, sok sanajan hate letikna mah ngajerit tetega, tapi memang kudu aya hukuman anu pantes sangkan tian jeung Henry kapok sarta teu ngalakukeun deui kasalahan sarupa kaharepna, daripada Sony kudu negakeun hukum kulawarga anu ngudukeun tian jeung Henry dipaehan, hukuman ti Udin geus cukup pikeun ngawarah. Saperti paribasa, sagala galakna mong moal nepikeun ka ngahakan anakna, sanajan loba kasus anak anu tega maehan kolotna, tapi moal aya kolot anu telenges maehan anakna, kitu oge jeung Sony. Kapuasan hirup memang eueuh watesna, hese pikeun lepas tina kasarakahan. Kabeh jelema dasarna memang sarakah, nafsu jeung kahayang saolah eueuh tungtungna, tapi kasarakahan anu dibarengan jeung iri dengki sarta deleka, nepi ka wani nyilakakeun dulur, eta teu bisa dibenerkeun, rasa karunya, nya lantaran paket darah memang berat, tapi lamun bebeneran teu ditanjerkeun, justru bakal jadi mamala keur kahirupana. Jadi Sony satuju pisan ku cara hukuman anu geus direk-rekeun ku Udin ka tian jeung Henry. Hukuman naon wae ti salira, abdi teu kaabotan, Udin ungguk, terus ngareret ka Warni. Warni, anjeun kabeuratan, lamun kabeuratan ungkapkeun, ulah disimpen dina hate. Abdi oge teu kaabotan, sadayana teu langkung salira, tembal Warni. Udin ungguk, lantaran kabeh geus satuju kana kaputusan kuring. Ayuna ilaskeun tiluana rek diinditkeun ku Ishak, kuring teu hayang nempo 3 jelema ieu lila-lila aya di Bandung. Ishak surti, buburu marentakeun 6 anak buahna pikeun mawa tian, Kinsaki jeung Henry kaluar ti aula pikeun dibawa ka bandara ngagunakeun helikopter. Bawa tiluanana, laksanakeun sasuai parentah juragan Udin, ulah nepikeun ka aya kasalahan, ngarti. Genep urang jelema anu ditunjuk ungguk, siap, ngartos Pa. Saterusna tian, Henry jeung Kinsaki dibawa keluar, tian ngareret ka Sony. Pa, tulungan abdi, umur abdi 48 tahun, hirup abdi ken tangtos tiasa dugi ka umur 68, kumaha upami abdi ngantun keun di Sierra Leone, salira moal tiasa pendak deui sareng abdi. Sony ngarasa nyelekit dina hatena ngadenge omongan tian anu ngalengis, tapi geus teu bisa kumaha deui, hukuman tetep kudu dijalankeun. Udin oge nyaho kana hal eta, boh umur tian atawa umur Sony, duanana ken tangtu masih hirup kene dina 20 tahun kaharep, mataku Udin diantep heula duanana sina sili pelong keur panungtungan. Henry geus teu bisa nyarita nanaon, awakna teterjel hayang lepas tina cekelan anak buahna Ishak, ngan ku anak buahna Ishak tetep diseret page kaluar. Kinsaki ngalenghoy digiringkeun kaluar, sirahna ngeluk pikarunyan. Sony ukur ngarau terus malik nukangan tian, buburu tian oge diseret kaluar, Udin nyarita ka Sony. Pa Sony, abdi oge ngaraoskeun naon anu nuju di emutanku salira, tapi salira oge kedah merhatoskeun kana kasalametan pribadi sareng kasalametan Warni, teu aya gunana miara anak ajak, sanaos ayuna tobat, hiji waktos tetep bakal uwi deui kana sifat aslina, upami teu ditebikeun ti ayuna, di mana salira tos teu aya, duanana masih tiasa nyilakakeun Warni. Udin melong heula ka Sony anu katempona masih sedih tapi ditahan. Pa Sony, ngahukum aranyeuna di Sierra Leone sanes sakadar nebikeun bahaya kangge salira sareng Warni. Tapi sakaligus ngawara dirina, tetap masih tiasa ngajalanan kahirupan sebagai manusia. Sony ungguk, Pa Udin, leres pisan, keun wae, bade hirup atanapi paeh, Sierra Leone memang tempat paling cocok kangge micen anak ajak, abdi teu ngaraos karunya atanapi hanjakal, salira teu kedah hariwang. Sony netep ka Warni, Warni, mimiti ayuna, moal aya deui anu bakal ngaganggu posisi anjeun di Nata Prawira Group, bawa Nata Prawira Group jadi perusahaan gede, buktikeun ka batur, sok sanajan anjeun awewe. Anjeun oge mampu. Manggaki, abdi ngartos, tembal Warni, Sony nyarita deui.
Aki teu menta anjeun mawa Nata Prawira grup kana bisnis anu ngahalalkeun sagala cara. Jalan keun samampuna hidup, anu penting ulah nepikeun ka bangkrut. Teu kudu ngimpi hayang jadi gede saperti kulawarga Sutama atawa kulawarga Subrata. Anjeun moal kuat ngajalankeunana. Jadi masalah niat anjeun pikeun kerjasama jeung Nippon Steel, hadena ulah diteruskeun. Aki hariwang anjeun cilaka deui. Cukup jalan keun usaha nu geus aya, ulah ngarasa kurang akhirna ngarau ku siku. Anjeun ngarti. Warni ungguk, mangga ki, aki teu kedah salempang. Abdi bakal tiasa ngajagi diri. Nanging perkawis kerjasama sareng perusahaan luar negeri, tetep kedah dilajengkeun, ngahindar sanes kaputusan anu bijaksana. Warni ngareret ka Udin, perkawis sareng Nippon Steel. Di Jepang abdi dibantos ku Pa Udin Ki. Ketua Nippon Steel Shinga Watanabe parantos nandatangan perjanjian kerjasamana. Hasilna sami-sami bade investasi 50/50 di pabrik pengolahan wajah urang anu nuju diwangun di Garut. Nippon Steel masihkeun 60% saham kangge Nata Prawira Group. Hah, Sony katut kabeh dewan direksi kolohok ngadengena, Nippon Steel perusahaan kuat, daek mikeun 51% sahamna oge geus mustahil. Piraku ayuna sacara gampang mikeun 60% keur Nata Prawira Group, eta lain gaya Nippon Steel, pamohalan Nippon Steel daek dikontrol ku perusahaan sejen, nyambung.